gabah berat-berat hei. Woi, ya. Hei. Masya Allah. Nyelobak keneh kieu. Nyelok hujan. Gimana, Mam? Dah, ulin be. Ya, tiburang cara rape. Ayang ulin heulan dari tanam malah. Karelso 5 ge. Capek segala, minta gawe naon ieu. Geus manggulan gabah. Mangulkeun eueuh. Beuteung nyeri. Wah, ieu pegawaian penserangan bae. Iya, atlet tangan urang nih. Siapa yang mau ngebantu selain duitan? Belum. Ini bawahan. Digawe gitu resep ke situ mah. Minta kau bantuan ke ubitan. Tuh minta orang kedua duitan. Oh. Duitan mah di naon lu. Capek. Tapi iya kita ini nama bumbung lah. Bumbung pegawaian atau kumaha. Yang meureun pegawaian sarangan. Mending lamun teu kahujanan. Nambah berat lah. Wah. Apa jasa awak we ge. Ige ayang ulin ka dieu leumpang sakawawa. Menyeri beuteung urut naekeun ka luhur. Mang ieu urang keur nganggur ya. Ngopi kulieun gitu naon ke. Anu keur musim panen ieu, kuli-kuli ngarit. Mun aya mah Atuh aya mah aya, mun eueuh duitan. Ige tadi ge manggul gabah hayang itah mah. Ai unu mayarna mah teu saha, bebongkong mayar. Aya pagawean mah loba, ngan duitan doang. Kerut duitan mah. Urang mah kulit ya duit, duitan. Kuwi ge hayang. Beli duitan mah jeung naon. Hayang ge duit mah. Berhubung unu ngitahna eueuh duitan. Jeung nahan digawean duitan percuma. Karunya lah, karunya. Lain. Zaman ku hari. Bangna nuhun doang. Ngatakeun karunya, pare mah zaman duit. Duitan mah, ngaranna duitan mah sangsara. Lah atuh pan meureun kieu, Bos. Pan meureun urang keur bulan puasa. Hitung-hitung nyiar ganjaran we, manggul-manggulkeun gabah kitu jaket pararanen. Geus teuing eueuh duitan ge malah nyeun amal ieu keur bulan puasa. Ustadeun. Emang ustad aing mah. Ustad golun. Ustad golun ke ustad naon penting mah make peci be. Ustad golun tah mah. Macam kidinya be lah ustad naon, penting aing mah ustad be. Alah, balik heula lah. Lapar beuteung. Dah, bari hees be, jadi barang cara rape. Hees aing lah. Balik nya. Segera balik ke ditu lah. Nah, nawaran pikulieun eta naonna duitan. Anu percuma gawe ge. Capek-capek. Mas ya, balik nya. Oh, geus ditu.